lam mina tina ilmu minal lutfi nyaeta ulasan mantak anu boga ilmu mah sok bageuran leres teh boga ilmu kade hidup sadaya jaga ieu ka tempo kiceupna ieu bakal anu jadi RT aya ieu teh bakal anu jadi aparat pemerintah RW na kepala desa bakal aya nu jadi kiai bakal aya jaga mimpinna hidup jaga mimpinna diri anjeun jaga mimpin kulawarga anjeun sifat pondok pesantren tong ditinggalkeun adab-adaban di pondok pesantren lamun hidup hayang gampang menang ilmu sing aya dina hate guru sakali deui lamun hayang menang ilmu anu manfaat sing aya dina hate guru sing nyantel ngaran hidup lamun ku guru dititah wae teh sing atoh sabab eta teh nyantel hate guru di anjeun atoh sabab baheula keur masantren da teu bisa ngaji si abdi mah aya boga babaturan eta mah henteu ngaji pagaweana teh tunggu piit di sawah isuk-isuk teh ku mama teh digeroan Agus tuh piit cenah Gus aya Agus aya oh bae da itu ke Agus Agus eta pangaran si Agus babaturan dia bangkitkan semangat milarian ilmu sing napel ngaran ujang ngaran neng lamun hayang boga ilmu dina hate guru mun dititah teh sing atoh eta budak ngaran babaturan ngaran Agus umal isuk-isuk indit ka sawah balik lohor batur mangelek di anak ngelek baju ngelek alpia si eta maruan piit loba ka sawah gebrikeun burit-burit kintenan jam 4 sore Agus ka sawah tempoh deui bisa aya piit singkat carita 12 tahun di harita ngaran Agus teu pernah ngaji teu pernah hafal kitab tijan-tijan acan kudu ti lemurna dipiwarang dipilari kudu uwi kudu mukim ka lemurna kudu ngamalkeun ilmu ngaran si Agus ceuri boro-boro daek balik ngamalkeun naon da salila di pasantrenna oge dipiwarang ku guruna nungguhan manuk pikir singkat carita da aya nyantel hate guru kang ngaran si Agus digerwahi ku mama ka dieu hidup jik mulang bral amalkeun ilmu anjeun anu inget jeung anu aya dina diri anjeun mulang ka rumah nepi ka bumi disampakeun madrasah jeung masjid bingung si Agus dacan pernah ngaji singkat carios janeng pas ge cali dibayuneun jamaah kieu pas ngabalak kitab Sulamut Taufik wa min ma'asil qalbi dina waktu harita eta si Agus berebet parat jeung niasan ngabukuan ngerap barat bengong akhirna babaturan termasuk sim kuring ke si ieu jadi bisa ternyata kuncina ngait nyantel hate guru di si Agus gitu jadi hate guru teh si nyantel di anjeun teh aya 3 lamun bager guru teh bakal nyantel ku bageurna ka santri teh lamun bangor bakal nyantel ku bangorna lamun pinter bakal nyantel ku pinterna sing atoh nah sababna make kitu sabab fungsina manfaatna ilmu sing nyantel hate guru di anjeun mun dipiwarang teh kan seseueur nah ieu nama di ditu mah di ditu papanggih jeung guru teh kan baheula mah semboh depong mapah ge teu wantu nah dasarna ta'diman kalau jadi guru kadua lamun hayang manfaat ilmu orang tua KHD ulah sok pedah urang balik geus ka taral alfiah balik geus ka taral mantek balik geus ka taral jamul inu bapa can hafalna naon ulah wani-wani ngabohong ka kolot
harga kitab Tijanud Daruriyu hargana 300.000 mual manfaat begitu harga kolot. Da percayaan kolot mah. Sabaraha cenah kitab Tijan cenah pergi kitab Tijanud Daruriyu panjang. Kolot teu hafal sabaraha cenah eta 300.000 pada 15.000 perak. Kahade eta tanda-tanda hese ilmu napalna kana otak terbetaheun ilmu cicing dina jiwa jalma nu ngabohongan kanu jadi kolot wabil khusus teu aya kata iman ka indung bapak jeung kanu jadi guru ilmu tol moal betaheun dina awak urang. Sabar hiji cenah, dua katilu ain lam mim mim nya eta karajaan sok nu boga ilmu pajang ya nu boga ilmu mah teu kudu capek leres teh. Apal tukang tani jangan di tukang yang apal tukang tani apal teh apal sok melak jauh sok terang ai nanam jauh dikawin cek nepi ka ngala tereh atawa lami tapi kuno boga ilmu cukup sak jam ceramah balik mawa jauh mulai ayah mulai bae mataku ilmu mah bakal jadi raja. Leres, jangankan hanya memerintah terhadap orang-orang nusa kelas bapak jeung anjeunna, tapi eta lebih daripada pangkat tersebut kudu boga ilmu mah taat jeung patuh. Naon sababna? Sabab jalma neng hidup jaga boga ilmu manfaat dibutuhkeun di hareupeun masyarakat, ulah sieun teu digawe, ulah sieun nganggur, ulah sieun cicing, ulah sieun teu boga pagawean, bijil ti pasantren boga ilmu pagawean moal kapigawe ku ujang kuneng. Moal sing leres-leres ayeuna. Kumaha kitu? Anu ek tahlil, anu maot datang ka santri. Masjid mama ajengan lemur udur dan masyarakat di luar lieu keneangan saha santri cenah maneh pernah santri nya di maul budak muhun cenah kantos 2 sasi sok cenah ngahimaman 2 bulan masantren ngaran masantren bau pasantren pasti ku masyarakat didorong da maneh nu pernah masantren didorong ka hareup di pasantren teu pernah ngapalkeun teu usuk teu bener-bener atuh pas ka hareup ka imaman teh teu parat al kafirun muir we ya nyuwage biru dalam mulut mata burun wala nu'ah biru nama wala nabidu ma'abadu wala antum ma'abidu ma'abud wala nabidu ma'abadu wala antum ma'abidu ma'abud wala nabidu ma'abadu cek jamaah teh waliyadin ka lakum dinukum waliyadin dan di pasantrenan teu bener sabab nu bakal diincer santri nu bakal datang 2021 Majalaya geus hese neangan anu tahlil hese mahal di Majalaya. Terpercaya iya jiwana ya teh komandan tahlil teh isu tadi nepi kaburir genap tahlil daripada beak pagawean ka beak tanaga ngalayanan masyarakat ulah sieun jadi santri teu boga gawe ulah sieun beres di pasantren nganggur bakal leuwih daripada lebih daripada sarjana S1, S2, S3, S0, S2 capek mendingan santri bijil di pasantren anu maot datang masyarakat ka santri nu pernah masantren dan santri itu cenah mau tatangge abdi hayang panguruskeun sok kawin datang ke pasantren eueuh di pasantren us itu pernah masantren si Agus nya Gus wayahna tuh nu aing mah nu aing nikahkeun ku Agus pangampikeun ku Pak Ustad Agus kakarecan balik eta ti pas di tempat hajat ngaran Ustad Agus di jalan geus dipegah di ku CSI yang Agus nah di mana yang Agus Pak Agus abi cenah we nyarelikeun nikah CSI kumaha kitu wayahna putra abdi cenah itu incu ngalahirkeun hoyong pangadanankeun can balik ka imah amplop geus 8 kana pesa balik nempok hadinya
sing sumalat ayeuna keur nimba ilmu sabab fungsina engke nimba ilmu hidup bakal kacaangan diri narira, kacaangan kulawarga, kacaangan masyarakat, wabil khusus orang-orang nu membutuhkan skill anjeun di kala waktu masantren. Patak kade jang heuy lamun di pasantren nitip ye karasa tong heureuy tong lalawora tong lalawode tong loba ulin tong loba cicing di pasantren aya waktu urang gunakeun sabab lamun lalawora di pasantren jaga hidup misalkan jadi pemimpin negara jadi pemimpin masyarakat urang bakal lalawora siga urang kerbagulan dengan ilmu. Nah make kitu buktina kamari di Lebak, di Alkomaroh, di Majalaya. Padahal teu pernah kitu abdi mah. Melak lauk teu pira 10 kilo da isuk-isuk teh bea. Teu nyarekan santri. Aing Gusti baheula sakali ya teh dosa urang meureun cekek meureun gitu oke. Tapi nanti tobatan. Mata keur di pasantren adalah gambaran jaga turun ke masyarakat. Lamun hidup ayeuna turun ke masyarakat jaga hayang ditaat, hayang dipatuhi, hayang seukeut lidah, hayang gampang nunyuktek sok ayeuna sing bener-bener masantren sing bener usuk milarian ilmuna yakin mutlak jaga hidup bakal manfaat di kala waktu mulang kalebur. Hayang ilmu manfaat hayang di antara mun hayang boga ilmu anu manfaat salah sawiosna jang aya sabaraha hiji kurang lebih mun hayang boga ilmu manfaat hiji dawamkeun wudu memeh ngaos teh wudu heula naon heula cenah naon heula cenah abdas wudu heula saatos wudu urang kedah ngagaduhan deui wudu nyaeta kedah ngagaduhan. Nomor kedua at-taqwa bisirri wa alaniyah. Anjeun kudu takwa di kala waktu nemrak atawa di kala waktu sembunyi nyaeta kudu daek udang ti peuting lamun aya boga ilmu mah. Osok udang ti peuting jang osok. Heuy jang heuy osok boga heuni hoyong osok. Naon? Kacai tes dicai ngisang heula atuh da jorok balikan deui osok boga wengi osok tos boga katos dicai tos dicai menyaruduk cari di WC gambar baras tos dicai maaf abdah bus nyalira ujang neng amparkeun sejadah canak mukena sok di dinya tepan cukup ilmu ka Allah tah mun hayang boga ilmu manfaat masih rajin udang penting nomor kahiji mun bade ngaos teh gaduh abdas jang heuh da kaciri nu menang wudu jeung jarang wudu tuh beungeut teh da kaciri tuh wajah-wajahna teh wajah-wajah nu geus bobogohan ulah waka hayang apal cinta nitip ye keur masa tren ulah hayang apal naon cenah tong waka hayang gigituan keur masantren mah naon sababna sabab lamun keur masantren keur neangan ilmu geus kana lop-lopan ngaran lop si eta si lop hese di pagerna di pager ge moncor si eta tong waka wa lop naon cenah lop tong maka wau jeung nu kitu engke bakal terkesampingkan pelajaran terkesampingkan pendidikan nu diheulakeun teh lop-lopan ngaran lop teh atuh hese sare hese dahar cenah eta oge naon cenah cinta teh aya dibagi tilu neng aya cinta menurut preman cinta menurut santri cinta menurut kiai cinta menurut preman aya nu kumaha cinta menurut preman cinta menurut preman adalah bila cinta sudah melekat tai kotok pun asa jarum coklat jeung preman katanya
Aya cinta menurut santri, cinta menurut santri syaikun la yura wa la tuhassu walakin tumassu. Cinta tidak bisa dilihat, cinta tidak bisa diraba, tapi cinta bisa dirasakan getarannya di dalam wanita. Jun SW, abus nangete, lain tepuk tangan. Datang jeung santri, aya cinta jeung kiai, cinta jeung kiai mah beda deui caritana. Nah beda caritana can kaumuran. Engke we mata ujang mah ulah wakak neng tong wakak luplak loplok we keur ngaji mah entong jan. Lamun ujang boga ilmu hayang awewe kumaha jaga tinggal mini. Gampang gitu mah ngomong. Neng ayeuna neng deui neng. Nu dipilarian ku sosok pameget kiwari nyaeta sanes istri anu beunghar, sanes istri anu geulis nu dipilarian 2021, 2022 yang akan datang dan seterusnya adalah perempuan yang solehah. Insyaallah. Ditaros teh ku bandur teh ieu solehah mah neng si kitu pancerkeun ki ayeuna. Neng dari mana? Dari kayu. Ieu nu pada diteangan ku jelema teh solehah ku pamuket zaman kiwari teh. Lalaki lain anu ganteng komo anu hideung bae duit tah. Apa enggak hideung? Apa enggak? Apa enggak kan kopi hideung? Lain kanu loba gaya, teu butuheun awewe kiwari kanu loba gaya. Teu butuheun ka zaman kiwari lalaki nu loba ongdo. Teu butuheun awewe kiwari nu loba hok. Seutik merek PHP. Kaituna PHK. Teu butuheun awewe kiwari jan ka lalaki nu kitu teu butuheun. Tapi nu dicari ku perempuan saat ini baik orang kaya maupun pejabat anu boga budak parawan, yang dicari adalah sosok santri yang jiwanya takut kepada Allah, takut kepada aturan Rasulullah, takut terhadap aturan pondok pesantren, selalu aya di bawah kamana eta lalaki eta anu ditehangan mah. Kitu lain ieu gaya diulakeun. Emang becus tuh. Ditanya teh cik sok cenah segatan hari piil pahala cenah piil sabaraha hiji ai pok teh aya 8 cenah piil. Di mana-mana ge piil mah aya 3 hiji piil. Mari ka 2 piil. Ka 3 piil. Ngan kahade ulah jadi piil mudorek nalika kadatangan piil mudorek ulam amil jawajib bakal teu ngeunah macana. Nah sama sulasi mujarabah kahiji fi'il madi ngeuna yan suruh wahu fa'ala yaqulu teruskeun atuh pahu apa wala kama la ta ma min mauzuna bahwa kaman man sorun kak hade hirup anjeun jang neng kudu sing akur wajan jeung maujud kak hade mun teu akur wajan jeung maujud lain disebutkeun hiji kurucut nu disebutkeun akur timbanganana sing akur deh neng jang wajan jeung maujud wajan fa'ala maujuna nasor. Tapi bila mana wajan nasor kadatangan ku harap jadidah nu opat hiji hamzah 2 nun 3 iya opat tak mangka robah eta nasor kadatangan ku harap jadidah ya jadi maca yan suruh. Datangan ulam amil jawajim lam yan sur gagah dibuang lam amil jawajib berarti maca kembali dari yang suruh dibuang iyana jadi nasoro sikut
Gaiden tersebut ujang hayang menemukan diri sabenerna, kembalikan didikan pondok pesantren babawa ka mamana. Sanajan geus pergaulan jeung saha, sanajan geus boga ilmu nanaon, tetep bawa ti ilmu nyaeta kembalikeun gaiden pondok pesantren babakal ka mamana ku ujang. Ameh bakal menemui pribadi nu sabenerna jeung martabat anjeun bakal mulia di hadapan Allah, di hadapan manusia. Terang sejarahnya nyaeta Imam Asyuyuti. Imam Asyuyuti ngagaduhan murid 40. Sabar aja. Anu 38 tukang ngaji, anu 38 tukang ngaji, anu saurang tukang nyuci acukna. Eta anu 38 tukang ngaji mutlak ngaosna ka Imam Asyuyuti, anu hiji mah tukang nyuci pakaian acukna Imam Asyuyuti. Teu pernah ngaji eta mah. Nalika Imam Asyuyuti nyaur ka murid anu 38, wahai hidup ayeuna libur pangaosan sabab mama arek angkat jaroh ka tanah suci lamina 3 bulan. Dalila baheula macan aya pesawat. Tapi mama arek ijazah ka kalian ka anjeun nu 38 bacakeun kalimat la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Imam Asyuyuti nyaurkeun kitu, ceuk Imam Asyuyuti kieu ka muridna, ujang lamun anjeun nalika manggih bandang banjir bandang, kira-kira tohaga adab atawa kira-kira musibah badal, bacakeun eta insya Allah salamat. Tak nu saurang nu tukang nyuci ngupingkeun di luar, diapalkeun we. Ieu di jero keur ijazah hari urang teu dibawa da keur nyuci, diapalkeun atuh rikul absaru wa yurikul absaru wa walatiful khabir wa bisama rizqu wa matu'adun fa yatawakkalul mu'minin. Mulang singkatna tos kitu Imam Asyuyuti nyaurkeun, jangan jung uih kalmur saminggu ti ayeuna buru-buru ka pasantren deui, mama memeh angkat hayang tepang jeung anjeun. Singkat carita nu 38 mah uih kalmurna wawartos ka ibu ramana nu saurang tukang nyuci mama ari abdi uih ni jih mulang anjeun oge buru-buru nya ka dieu deui da mama rek angkat ka tanah suci. Singkat carios murid nu saminggon di bumi mulih ka pasantren deui, mama Imam Asyuyuti tos angkat heuleut sabaraha jam. Saur 38 ibu mama cenah menuju kapal Kalimantan manawi pangrasa mama ujang telat balik ke pesantren teh. Mama geus mangkat ieu 6 jam geus ka pinggir laut, geus nepi meureun ka tengah laut ayeuna mah. Cumping nu saurang anu tukang naon nyu tukang nyuci, mama ibu ka mana mama, tos angkat bager neme kirang langkung 6 jam tos telat. Saking kuhoyong tepang sareng guruna tukang nyuci eta nguda ka sisi laut. Di sisi laut kapalna yang ditumpahkan ku Imam Asyuyuti di tengah-tengahnya sagari curug. Eta budak eta anu tukang nyuci, ieu anu tukang nyuci inget baheula basa tememeh mulangna bacakeun la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Singkat carita tukang nyuci eta maca eta gajeleng ka laut hayang tepang muda guruna kapal anu leutik itu biidnillah eta tukang nyuci napak di luhur cai mapah we. Udah kapal kalayan izin Allah aya makhluk Allah di tampanan ku telapak tangan dianterkeun murid eta ka guruna dugi kana kapal katebakeun acuk guruna da sok pinang dicuci itu guru urang teh gabruk ka guruna saha teh Imam Asyuyuti pas digabruk guruna pananganna ceuk Imam Asyuyuti kieu ngagebeg nah anjeun aya di dieu
Kan mama geus jauh di tengah laut. Kan saur mama baheula pami aya bandang banjir bandang ek nyebrang ka mana wae baca eta tah abdi teh maca eta manawi leres alhamdulillah beong tepang sareng mama hoyong neuteuk pamenteung mama satacan angkat katana suci manawi idinan abdi neuteuk wajah mama ceuk mama Imam Asyuyuti anjeun ulah balik deui sabab geus di tengah laut hayu jeung mama urang munggah haji. Itu adalah murid anu taat patuh kanu jadi guru mulang tidinya jadi ulama besar. Tukang nyeuseut eta teh komo lamun tukang ngaji jajaran tukang nyeuseut mentak mendingan daftar we ja mending daftar tahu jangan desa nami aja tah dai ya sana mi tanya tentang ketur sari